Bismillahirrahmanirrahim. Yansa poho si jalma, yansa barina poho si jalma teh surutul batinati kana pirang-pirang syarat anu batin. Ari syaratna syarat rukun cek piki mah paham. Ngan teu inget poho di dia teh nyaho atuh. Ari poho teh nyaho misi nyaho ge tadina. Teu nyaho kana syarat-syarat nu batin. Mana syarat batin dina salat? Kal khudui seperti kal khuduri seperti hadir hate. Syarat batin. Hudur teh naon? Hadir hate di hadrat rububiyah. Hudu eta ya teh aing keur dikieukeun ku Allah. Tah eta hudur. Lamun aing keur salat teu hudur eta mah. Wa tadarrui jeung DP tadarru eta ngaranna. Allati anu tuqbalu ditarima itu salat biha ku sabab itu lati poho. Jadi ingatna teh syarat sah salat teh unggul. Ari syaratna batin ditarima amal poho. Naon? Ikhlas. Eta syarat ditarima. Syarat diganyar poho. Naon? Makjur jam'u ka Allah. Mun jam'u diganyar, lamun ikhlas ditarima. Nu ditarima ge can buku diganyar. Komo ieu mah ikhlas henteu, jam'u henteu. Sahungkul ceuk piki. Can ditarima-tarima acan. Anu sacek pikir mah mun ukuran rek daftar polisi mah persyaratanana ya SMA sekolah jangkung sameter 80, izin orang tua, aya keterangan ti polisi kelakuan baik, komplit ya persyaratan. Tak eta kakara pikir eta can didaftarkeun ka kantor ge can buku ditarima. Pikir mah ukuran kitu. Datang ke kantor sok dibikeun ditarima we jadi polisi makbul mun ibadah ikhlas syarat mun awe ikhlas mal ditarima persyaratan cukup tapi teu jadi teu ditarima tuluy makjur ari makjur mah digawe alus kakara diburuhan da geus ditarima ge jadi polisi mun goreng gawe mah dipecat ku komandan. Bener sia mah titah neangan nu mabok kalah sia milu mabok pan dipecat bener apa maka entak ibadah aya nu sah aya nu makbul aya nu makjur tilu tahap salat oge salat sah can buku ditarima ku Allah da syaratna ikhlas ditarima can buku diganyar ku Allah syarat makjur mah naon jam'u tak muhibin oge ukur teu disiksa dina amal muhib. Abidin mah disiksa kene kekalebakan kene neraka. Satu anu geus diganyar mahbubin. Nu matak ibadah aya ibadah abidin, ibadah muhibbin, ibadah mahbubin. Tilu tingkat ibadah. Itu wa tadabburil wal ikhlasi jeung ikhlas wa tadabburil makna mana jadi balik deui li annaha karena sanyana itu akhiratal mardiyah aya li annal akhiratal mardiyah karena sanyana akhirat anu diridoan eta innamatunalu pastina dihasilkeun. Naon hiya itu akhiratul mardiyah bil mujahadati ku sabab mujahadah. Salat hayang surga tapi dina salat teu mujahadah moal meunang surga. Mujahadah naon? Mujahadah tu nafsi. Nu hayang surga teh nafsu. Kunaon surga hayang? Da ngeunah di surga mah. Jadi ibadah hayang ngeunah. Lain hayang usul ka Allah eta mah. Hayang papani jeung nu ngeunah. Dengan kangenahan nafsu wah rungkat. Matak lamun ibadah bareng jeung hawa nafsu
tuluy ngarep-ngarep menang akhirat anu diridoan menang surga. Bang, dolalta an sabilil huda. Sasar anjeun tina jalan anu nepi kana eta tujuan. Jadi ibadah hayang surga teh kalah teu menang surga. Da jalan menang surga mah lain hayang surga. Ibadah anu jam'u ka Allah menang surga. Atuh ibadah teh kudu bari merangan nafsu supaya jam'u ka Allah. Sabab nu jaram'u teh nu merangan nafsu. Tak cek Imam Al-Haddad Al-Hadrami, man zayyana dhahirahu bil mujahadah zayyanallahu batinahu bil musahadah. Mun hayang usul ka Allah kitu we geus perangan nafsu. Yes. Ari nafsu ka mana gawena ria ujub teh eta perangan piceunnan urang. Bisi aya dina hate nyaranai kalian Allah cenah. Ae bi muharabatin nafsi tegasna ku merangan nafsu wa syaitani jeung setan. Allatani anu ari itu allatani anu ari itu duanana teh huma ari itu latani eta aduatani musuh duanana lil insani pikeun manusia. Asariyati nu bangsa sara mujahadah dina nu bangsa sara itu ati tegasna dina taat lawan nafsu na taat wal ibadati jeung ibadah al mutabiqati anu mentukan bidohil fikih kana dohir fikih wa batin tasawufi jeung batin tasawuf lawan nafsu supaya ibadah sah cek fikih itu sidik ubudiyah cek tasawuf. Walhasilu mangka di kasimpulanana aya ma aya hasilul amri tegasna kasimpulanana hasilna eta perkara eta mata tolabta samang-samang nyupri anjeun anta tegasna anjeun al haqqo ka Allah subhanahu bersih Allah taala manur Allah bil aqlil madhkur ku akal anu geus ditutur akal jasmani teh yakni najam musannif bil aqlil jasmani ku akal bangsa jasmani atau bi'i bangsa tabiat dolal ta maka sasar anjeun an sabilil huda tina jalan pituduh al musili anu nepikeun ilaihi ka Allah maka sasar anjeun tina jalan petunjuk anu matak tepi ka Allah moal nepi akal jasmani dipake neangan Allah moal nepi da lain alatna bal ba'udda balik ta jauh anjeun anu ti Allah kalah ngajauhan Allah palantasil maka moal tepi anjeun ilaihi ka Allah abadan salwasna palantasila maka moal tepi anjeun ilaihi ka Allah abadan salwasna di anaka karena sina anjeun tolabta li anaka karena sina anjeun tolabta neangan anjeun al haqqo Allah taala bi alami dohiri di alam dohir bi akli dohiri ku akal dohir akal jasmani alladzi anu yastahilu mustahil non darkuhu manggihanana itu siman ka Allah wa nadruhu jeung ningali siman alaihi ka Allah fihi di alam dohir ulah neangan Allah di dunia da moal kapangi di tiangan ku panon moal ka mana neangan Allah tuh di alam anu jero hayang ningali ka Allah mah lempang ka jero ka mana rohani urang lempang ka ijah di ijah nyaksi ka Allah da Allah mah datna di ijah jangan Allah di dunia lain alamna mah kepangi wa mata tolabta samang-samang sanyupri anjeun al akhiratal mardiyah kan akhirat nu diridoan naon surga bil hawa ku hawa nafsu ibadah bari make hawa nafsu al malkuri nu ditutur dolal ta maka sasar anjeun edon deui anil usuli tina tepi idukhuli tegasna asup ilaiha kan itu jannah lamun ibadah kalawan hawa nafsu ibadah bareng jeung hawa nafsu moal asup ka surga moal elan tablugo tegasna moal tepi anjeun walan tadkhula jeung moal asup anjeun ilahi kitu jannah abadan salawasna moal ka surga nepi di annaka kana sina anjeun eta dolun anu sasar an sabilihatina jalanna itu jannah ari salah jalan mah ti pamoyanan ari ke Jakarta kalah ka Kencas ke Surabaya nepina moal nepi-nepi kalah beuki jauh ti Jakarta
salah jalan sebabna. Tak kudu boga guru, guru teh alamat jeung bekal di jalan eta guru. Matak nu boga guru tereh nepi. Hitung-hitung nyaba boga alamat jeung boga bekal. Mobil macet demo sababna ieu teh. Eueuh beusna teu ngadegan beus, boga duit mah nyewa taksi ke Jakarta teh tereh nepi. Can nyaho ka ditu aya alamat Cibaduyut alain aing mah sabab aya alamat Tanjung Priuk Gang Pur Barat nomor 11 lempeng terus sing Cianjur ge moal diliwat. Langsung ke Cipularang ka ditu da boga alamat. Jadi guru teh ibarat bekal jeung alamat. Maka dina taroki jeung suluk mun teu boga guru setan guruna. Loba nu sarasab teu usul ka Allah teh tah gara-gara teu boga guru dina taroki jeung suluk. Gitu. Weru salikin anu teu ngambah jalan. Gitu. Anu teu ngambah jalan pihi gitu. Anu teu ngambah pihi dina itu sabil. Gitu atuh. Muridun anu mengkol karena sana anjeun teh ta mengkol an babillahi ta'ala tina lawang Allah al-musili anu tepi ilahi ka Allah. Anjeun mengkol tina jalan nusul ka Allah. Bi bayanil mu'min kamil wal arif wallahu alam.